Kabupaten Bandung poe Minggu mangkukna. Eta kagiatan teh dipakaesan ku lampah melaknang ratus dini tatangkalan sawala budaya katut literasi. Hawa nu tiis tur paendahna alam di wewengkon Bandung tebeh kidul ngarojong sumanget mangpuluh-puluh anggota komunitas media sosial Pustaka Sunda pikeun ngalakonan kagiatan Saba Jagat 2. Kagiatan anu dipitemberian ku lampah melak mang ratus binih tangkal kaite dina nas-nasna pikeun ngahejokeun deui leuweung anu kiwari meh-mehan bulisir. Eta hal teh dilakonan minangka kahaat anggota Pustaka Sunda kasarakanana. Sakumaha anu ditembrakeun ku pupuhu Pustaka Sunda Ki Hasan. Salila ieu kapireng ku balarea boh tina media sosial boh tina media massa rea karandapan musibah alam kawas caah taneuh urug jeung sajabana. Eta hal teh tangtuna alatan alam kiwari geus rea anu ruksak. Kukituna dirina ngeprikeun anggota komunitas anu mihaat kaayaan alam di sabudeureunana. Di media sosial kan banjir di mana-mana, terus di Garut salah satu misalnya, di Bandung atau Sultin. Satina hal eta nu kan tinggal masalah nanti tetapi di rusakna alam dan cai hujan tengah-tengah proyek itu dicobian salah satu alternatif teh cara ngahejokeun deui leuweung terus biasa nyarep ya si hujan gitu eta diantawis teh dalam salaminya kan sebenarnya punya selatan di media silih salahkeun ya ini salah pemerintah, ini salah masyarakat buang sampah seenaknya gitu. Tadi cobian di Pustaka Sunda mah kurang mencari solusi gitu. Terus habeun bae silih salahkeun gitu. Sok sanaos ieu kegiatan teh alit, tapi mudah-mudahan jadi trigger ya dan penyemangat kanggo anggota khususna kuwi kanggo masyarakat anu sanesna. Lian ti kitu, pengurus komunitas Pustaka Sunda ge ngarasa perlu ngawubegan pangaweruh anggotana ngeunaan kabengharan budaya katut literasi. Kukituna satuta serempuk jujung marelakan binih tangkal kai, sakuna anggota Pustaka Sunda disina ngabandungan pedaran ngeunaan budaya di salah seorang dosen ISBI Bandung Dr. Suhendi Afrianto, turta pedaran literasi di salah seorang budayawan ngora Atep Kurnia. Kuayana eta kagiatan dipiharap moal aya deui pihak anu silih salahkeun nalika katarajang musibah alam, tapi kudu jadi tanggung jawab balarea utamana masyarakat anu hirup di sabudeureunana. Iwan M. Ridwan, Bandung TV. Pemirsa warta anu lembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan tangan Pasundan dinten ieu. Pemirsa ge tiasa ngakses mangkurang program Bandung TV dina website www.bandungtv.tv sarta YouTube channel di Bandung TV News atau napi ngadownload aplikasina dina Google Play. Wakilan Islamti Tanggara Pasundan simkuring pun Astri Cangani sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.